Ari pas pun kamaran tok mustamina. Ya saucing hiji. Lampu di dalam kalbu manusia. Sementara maaf tidak bisa jadi ulama kalau tidak merasakan pesantren-pesantren salafi. Betul? Betul. Maka kita dapat meragukan nu ngaku ulama tapi teu pernah ngaji kitab kuning. Betul? Betul? Ya calon-calon ulama calon-calon pendobrak rek generasi agama Islam, bahkan 10 tahun 50 tahun yang akan datang Indonesia akan membutuhkan santri-santri yang saat ini menjadi santri. Betul. Hidup santri hidup. Dan puguh mangges balik ka imah nama masing-masing tipika butuh ku kabeh masyarakat. Jadi ustadz, jadi kiai, jadi ajengan. Maaf, urang ge sebagai masyarakat umi, bahkan urang sangat butuh kan ngaranna kiai. Bener tuh umi? Cek. Bu. Bu. Ini waktu reja. Jawab sing tariku urang dia ari urang dia butuh ka pesantren. Butuh ka kiai. Nah, ka ustad. Nah, naon? Oh, eta goblok. Bahkan urang rek tahlilan, rek marhabaan, nepi ka canuani mulai. Lamun ustad, lamun kiai can datang ka imah urang. Beres teh? Rek hajatan. Nu hajat nyiapkeun ustad. Besana datang tinu jauh ustad digagadang. Bener teh? Ketika diadukeun ustad dina hajatan. Cak nu hajatna sing gelut. Butuh kanu ngaranna kiai. Nu tahlilan kiai, nu marhaba kiai. Atuh setarik ya. Sama kain teh teu ngadukung. Ame ngeunaheun aing kitu. Oke? Okay? Are you ready? Are you ready? Yes. Dengan deui. Nu tahlilan, nu marhaba, maca kulhu, ngurus maye, ngagotong maye. Oh, saya goblok. Mana mau gotong maye ku kiai? Mending kudu deui mah jadi kiai lo. Ku bapak maneh, ngagotong kiai, ngagotong maye bawa ke kiai. Bener. Leres. Al ulama surujud dunia, butuh teu kudu cahaya umi. Butuh urang dia ku cahaya. Ari siang kunaon nepi ka nongeng-nongeng kitu. Kontrol bos. Kontrol bos. Aduh, si eta teu kontrol euy. Nepi ka menongeng di depan. Galak jurali teh. Kontrol bos. Ada kebat Gusti. Butuh orang dia kudu ngaranna lampu. Butuh orang dia kudu ngaranna cahaya. Hayang nyaho cahaya hirup di dunya jeung di akhirat. Pasantren teu santri nu bakal nyaangan kahirupan jelema di dunya jeung di akhirat. Amin. Amin. Lupa ningali ka aing ka dieu meureun ayana lampu. Bener teu? Coba lamun lampuna pareum pasti poe keur mah poe aing na oge. Masih ya lah. Masa tampok. Jangankan acara semeriah malam ini. Tengah puting nini hayang kehampangan. Rok parut lampu. Cuk nini teh. Abah. Hayang kiing. Ari cek salakina teh. Heueuh ayo atuh sia teh geura ka WC. Pan parut lampu abah. Wah. Nago gue dina kompor. Ini nago gege nago. Ambil bayangkeun bisa gula kan. Cacing ambil bayangkeun. Ini nago dina kompor. Siapa pintar nih? Ya ini bukakeun meureun garasina nanti. Kahampangan kondisina pareum lampu der kahampangan. Sok itunya. Bere
beres kehampangan pan sora ki ini mah kitu meureun. Beda jeung parawan. Parawan mah kieu sorana. Lain gitu lain. Sora ki parawan kieu sorana dengikeun. Lain. Dengikeun kieu sorana. Oh dengikeun. Ai ge pohoy cenah nya. Sora ki kieu sih sorana. Korek kucing ka diukan. Kuning kana eta ajeungan mun nyaho kaki iki awewe. Oh tumpah leuh. Lain tukang naon, jangpan meureun tos gaduh bebek di bumi gaduh bojong. Setiap balik ceramah sok hayang dianteur ka cai. Balik ceramah cek pamajikan teh, "Aya anggal ke WC gang." Oh, siap. Anteur ka WC taraman karamilu ka jero kada bonena panto bari ngadengekeun. Oh, gitu. Direkam. Bener. Ai bisa berdicobokan geuning. Tanyakeun aing wani ngadu ka santri. Bener ka santri? Termasuk umi dina ilmu fikih mah disebut jorok ya jorok memang kudu gitu. Da beda ngisang antara ngisang lalaki jeung ngisang awewe dibedakeun. Bener? Apakah bisa awewe ngisang bari nangtung? Kiih bari nangtung awewe jangan memaksakan wahai para wanita kencing sambil berdiri nanti mung awer-awer. Dari bahasa Indonesia nang awer-aweran teh mencuar cair. Kenapa kata bahasa Indonesia? Mengawer-aweran naon? Memburu dah. Hampura kesembuhan abdi mah bahasa Indonesia kurang pati lancar. Aing eta teh nah. Naon tanya bahasa Indonesia nya? Mengawer-awer teh benar. Hampura biasa sing kuring mah pan asli Pelabuhan Ratu apa? Beopak Ciletuh. Apal? Apal tuh? Nutuh apal berarti kurang piknik tah. Jadi kan itu mah bahas toge bahasa Indonesia, bahasa Sunda oke rada teugeuh. Teu bisa cara urang dieu sopan gitu ngomong teh lemes. Hampura we anya baberdugan geus kos edan dipikir-pikir. Arek ngadat mah. Arek mamarahan mah. Arek ngambek mah. Hampura we da memang kieu bahasana termasuk bahasa Indonesia we mah pati apal. Namun dia onang ke wilayah-wilayah nu kudu berbahasa Indonesia nu teu apaleun kana Sunda. Aing mah Sunda we sabar. Nanti sabodong cai. Nu penting aing ceramah beres ulang upload mawa berkat mantog aing. Daripada bahasa Indonesia lebih teu baleg heuh. Ibu-ibu teh biasana sok ibu. Hayang ngegeg teh kudu ngonon. Hari Indonesia berita euceuk. Budak teh hayang ngilu ka rumah sakit dicaram ku indungna cek indungna teh. Awas ya nanti kamu jangan ngilu. Bahasa naon? Boleh kamu ngilu tapi di sana kamu jangan bangor. Ari budak teh pan ngilu teu ngawaro ka rumah sakit, nepi ka rumah sakit budak teh nyocai di sore teh gublak teh labu. Da malu jelema rangkep hayang katilai hayang apa aja. Ngoceak pan indungna teh. Da kamu mah tidak ngawaro. Tadi kata mama juga kamu jangan ngilu. Tuh kan ti goblok. Amit aing mah. Tong sok maksakeun sakira kita kabisa geus bahasa Sunda. Benar? Bahasa Sunda teh eleh geleng, bahasa Sunda ge umi. Teh eleh keren bahasa Sunda ge, bahkan kos tadi sok aya bahasa Sunda nu hese dimelayukeun. Dina nguseup celom giriwil naon sa bahasa Indonesia? Aya nyaho teu? Aya di dieu tukang nguseup? Ya. Cicing. Aya di dieu tukang nguseup? Aya. Mana jelema? Aya di dieu nu resep nguseup? Ibu-ibu jawab sing tarik ridho teu boga salah kitu tukang nguseup. Sing tarik ridho teu. Dengekeun bisa tukang nguseup. Lain cek aing lain tuh cek panatikanan. Tapi orang omel tenang lain panatikanan nguseup wah bener teu? Komorik keur dikobong mah deuk yakin modon aku lanjut. Aing nyawa tuh rupa-rupa sero loba.
api modal kia pada bari mau useup tarik teuing cut jeung kanyut na ka kayu curhat eta aing baheula kitu urang memean lain pananti kana nguseup maaf da ari kana nguseup mapan lamun geus hobi mah hese dicaram bener da eta mah hobi karesep kos kana gapleh hese dicaram lamun geus resep aya di dieu tukang gapleh aya ayeuna jelema mana aya anu mana oh kaciri datarang ngaji gabalak genep lai urang tukang gapleh wayana gapleh mah eureunnan tukang gapleh masuk gancang modar Mario opatan di pos rona cek nu hiji teh mod bener teh nu hiji teh ngajawab siap modar aya teh suka nu main gapleh Mario opatan cek nu hiji teh ngasih panjang umur ya nu hiji teh ngajawab amin begitu pas ngocok teh Al-Fatihah gapleh edan ya kan dan geus jadi hobi mah geus jadi resep hese diomean entong ge deungeun entong ge batur pamajikan sorangan narap eureun nguseup ari geus resep mah hese eureunna ngan kumaha carana jeung pamajikan teu matak jadi pasea jeung Allah teu matak neraka kana kawajiban teu matak ninggalkeun kana kawajiban dibejaan ku uing memeh berangkat nguseup teh wah dengekeun wah memeh berangkat nguseup teh salat heula beres salat tap jejer cokot ka imah bari bebeja ka pamajikan mama papi mau nguseup mancing papi mau mancing tapi tong leutik hate mama sanajan papi rek nguseup ti isuk ngeluk nepi ka sore tah jam bekel sapoe ayeuna 3 juta ridho teu atuh geuning jadi ridho si aya tadi teu ridho oh nyukna nyukna ini mana nenek nyukna aduh ya marek ridhoan kumaha pamajikan ditinggalkeun cos leos saya nguseup samaruk anu pangriweuhna ngurus rumah tangga di imah awewe lalaki awewe sok perhatikeun ku urang geuning di imah mah awewe bagaikan kapal pecah isuk-isuk nyesel gegeo urus budak opat budak nu hiji nongtot leho nu hiji modal di juru nu hiji ti kuju batak ulah batur bapana nama Antam hareupeun imah ieu ieu budak centangku kopi hideung gebuk ku jarum coklat dagor ku rancatan bae beres kebetulan pemajikan ini nguseup ameh jadi ganjaran begitu arek berangkat bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah setiap langkah menuju tempat panguseupan tuturkeun kuletah bari maca bismillah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim mantap eta tukang nguseup tapi ke tempat panguseupan bismillahirrahmanirrahim begitu urang dialungkeun teh eta naonna lain jojotnya aku jajor dialungkeun saudara ayeuna bismillahirrahmanirrahim gudubuk eueuh deui pangbungah-bungahna tukang nguseup iwati ngagudubukna jejer sanajan kadupa kusna capit atoh jeung teori tukang nguseup tanyakeun ka ahli nguseup tong wakadi bedol tanaga laut gede keneh kuing bisi pegat ulurkeun heula bari tuturkeun bibir maca tasbih piraku teh jadi ganjaran keur kieu teh jujur yeuh sisiriwi kalau wallahu alhamdulillah walhamdulillah walillahu akbar semakin banyak tasbih nu dibaca semakin jadi ganjaran amin beres retah maca tasbih dipedol sakaliguskeun capru teh pegat waduh bismillah jeung tasbih beak lain bagong inna lillahi wa inna ilaihi itu jeung digireun teh anu maot yeuh ai pegang segala rupa ge bangke ilmu bener dak hampura balik deui kan ini nu nabok nya tadi karunya cakeulun ini dog duit
ini genap da sabab pareum lampu eueuh cahaya begitu arek ngisang lain tap kana cai dina gayung dar minyak tanah dipake ngisang teuing ngisang ting dangdutan beres ngisang ku minyak tanah angsratkeun jalana setengah jam kemudian nini asup ka kamar ateul bujurna abah kunaon ieu liang tai aing kunaon atuh sia teh di gemrong sira meureun tadi dina kompor coba pangnempokeun ku abah oh hayu atuh buru nongeng awan di nongeng da eueuh nanaonan emak eueuh atuh damaran ku maneh caangan di damaran lain ku senter lain ku baterai lain ku HP darku korek begitu nongeng cek ininya aya nini kahuruan yang kedua gara-gara teu aya lamp gara-gara teu aya cahaya Umi di sampingnya nih, yuk kita mikir eta nini ripuh nisan sabab lampu komo lamun hirup urang jauh tina lampu poek hati urang di dunia jeung di akhirat lamun poek nah make poek kulantaran jauh jeung pasantren jauh jeung ulama jauh jeung ilmu ulama maka dapat dipastikan hati jelema poek tina agama naudzubillahi min maaf 1000 kali maaf sanajan cek hawa nafsu wayah kieu teh komo jam sabaraha yeuh ieu Kang Ade menta tanggalna teh tanggal 23 ayeuna geus tanggal berarti 2 tanggal Kang Ade udah diemutkeun eta jadi 2 tanggal pokona ya bulan insya Allah bulan tau ngadadak mudah-mudahan Kang ada sing panjang umur amin maaf bakal poek hati lamun jauh di ngaranna kiai ajengan jeung ustaz santri terutama pasantren sing atau urang dia aya pasantren tengah-tengah lemur amin sing atau urang dia loba kiai sing atau urang dia loba ustaz loba kiai loba ajengan sahanu nyaho akan mengeluarkan dari pesantren Riyadul Bayan akan mengeluarkan kori-kori internasional akan mengeluarkan penceramah kondang amin yang akan mengeluarkan ulama-ulama yang dibutuhkan oleh dunia amin ya Allah ya Rabbal alamin sing atau da urang oge umi moal daekeun datang ka dieu komo nepi ka jam 12 peuting wayah kita da ngeunah nama lain kudu ngariung kikieuan lain bener sok ibu-ibu wayah kieu biasana lamun eueuh acara model kieu naonan hah yes lamun budak santri biasana wayah kieu naonan hah lain ngapalkeun saya tadi kau bohong lalau santriat biasanya jam segini kamu ngapain? Bapak-bapak biasanya wayah kieu nonton main bola wayah kieu ngadu gaple ngadu remi wayah kieu nu ngarona teh anu teh tapi maaf mungkin dina hate kita aya rasa cinta kana agama aya rasa cinta ka Allah aya rasa cinta ka Nabi Muhammad ayeuna masih keneh cicing di dieu mudah-mudahan sing janten amal soleh amin dina hate aya rasa cinta ka ulama dalamun teu cinta ka ulama rek naon ngariung model jam sakieu coba leres tapi tong leutik hate wahai para pemuda wahai para panitia penyelenggara yang malam ini menjadi panitia yang terdiri dari anak-anak muda santri dan orang tua dan para ulama tong leutik hate penting ayeuna jelema ngariung di dieu Allah rek mere rek nyuguhan dua keistimewaan keur jelema nu hadir penting ayeuna amin amin hiji Allah bakal ngahampura melalui nurunkeun malaikat ka tempat ieu amin cek Allah ka malaikat hei malaikat
cek saha cek aing malaikat ngajawab cek malaikat kaula nun Gusti aya pikir saeun Gusti tobat Gusti cek Allah tuh di pasantren Riyadul Bayan penting ayeuna loba hamba-hamba aing nu cinta ka Nabi Muhammad nu cinta ka Rasulullah nu cinta jeung peduli kana agama cinta peduli ka pasantren wayahna malaikat turun ayeuna keneh ka pasantren Riyadul Bayan cek malaikat siap Gusti 86 kira-kira gitu lamun gaul begitu malaikat turun di langit suara naon eta? Goblok, suara hitut. Kayak itu Kang Yanduk nyawa. Kira-kira lamun dina golek mah kitu suara turun ya malaikat penting ayeuna tadi. Saur malaikat syahidna ya Rabb. Geuning leres Gusti abdi nyaksian. Oh dipoto. Sampai bebeja. Aing mun leuwas bagor. Aing bebeja rek dipoto teh. Aing kun celana cepet. Dia angkat. Kita jadi nanti celana. Sing menang ada. Gimana tama kali cepet ya? Itu segera di kota teh bebeja kalau apa berkedong emangnya jahil jeung malaikat leres Gusti apa tugas abdi abdi terkesima Gusti ningali warga masyarakat tika pinuh sampai jam 12 leuwih bahkan nepi ka jam 1 ayeuna jelema loba keneh Gusti abdi terharu ningali urang kampung Cibinong bener geuning ahli ngaji kabeh Gusti kabeh hadir tuletik aya Gusti nu gede ya nu montok bogang aing meureuh bodas ndung nenek kakek aya Gusti kabeh parawan oge Randa bener Randa ya anu mana nah sapinten kinten nagolowing keneh itu golongan upankan di 70 tahun kaluhur eta wios eta mah jam sia terus Gusti geuning loba jelema mustamina ge rupa-rupa Gusti aya nu nangkep tuur Gusti oh itu tong dome kan cicingeun lamun tuur jeung sebenarnya sih aya nu nangkep kaliku Gusti aya nu nyoho HP jeung ngudud eta tadi kudu dikumahakeun Gusti ieu jelema nu ragengna kudu dicekekan ku abdi Gusti cek Allah ulah sia main cekek segala supaya kumahakeun atuh Gusti bere tugas abdi cek Allah malaikat sakun nu hadir penting ayeuna rek nu leutik rek nu gede rek nu petot rek nu montok rek parawan rek randa rek nini rek aki-aki rek santrian datang penting ayeuna cabutan dosana ku maneh malaikat amin 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 ya rabbal cek malaikat siap Gusti siap sadayana ayeuna ku malaikat ditata manten dicabutan dosa urang dosa leutik dicabut dosa gede dicabut nu karasa dicabut nu teu karasa dicabut nu dihaja dicabut nu teu dihaja dicabut naonna aduh senyawa nu parae dosana dicabut ku malaikat dipapangul ku malaikat eta dosa urang Gusti beres tugas kahiji
dosa orang Cibinong kabeh dipapangul ku abdi Gusti. Uring burat Gusti dosa nada loba. Kamu dosa ti ibu-ibu Gusti. Dewi ibu-ibu na loba nyuukeun bagaiku. Paring-paring teh ngangkat lengan kami berjanji. Tapi beres Gusti, dosana ku abdi dicandak penting ayeuna. Kudu dikamanakeun ieu Gusti dosa nu sakitu numpuk jeung kurang dicacan ku abdi. Nah, kudu dikajalankeun ku abdi. Ulah sia besi macet. Kalau wong atuh Gusti, ulah sia besi ngabeledug gunungna. Kakulah atuh Gusti, besi paraeng laukna. Kamanakeun atuh Gusti? Pikeun we ka jelema nu mantok ti heula memeh ngaji beres. Cek nini teh pada main ngarek balik Gusti. Daripada balik mawa dosa bener tidak? Mending keneh menjedok. Mending keneh cicing di dieu nepi ka beres. Amin. Amin. Siap tika beres. Siap tika beres. Siap tika jam 2. Tika jam 3. Tika sombong. Siap cicing gawe dia main balik. Alhamdulillah. Tapi tong leutik hate beres minimal atuh balik ti dieu penting ayeuna urang teh bersih dosa. Amin. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal dihampura dosa urang ku Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang kedua apa ya Rob? Tugas nu kadua bagikeun ganjaran keur jelema nu hadir penting ayeuna sajab ukuranana ganjaranana leuwih hade tinimbang salat sunat 1000 rakaat salat sunat. Amin. Julusuka sa'atan fi talabil ilmi khairum min alfi rakaatin. Abah umi neng santriin santrian sadayana penting ayeuna cicing lamun ti jam 7 8 9 10 11 12 nepi ka jam 1 genep jam berarti ganjaran leuwih hade tinimbang 6.000 rakaat salat sunat. 6.000. Aya di dieu nu pernah migawe salat sunat 1000 rakaat. Aya di dieu nu pernah migawe salat sunat 1000 rakaat. Cek santri teh, Yai, dicobaan ku aing isukan sapoe 1000 rakaat boleh. Sehat. Di mimitian jam genep jam 10 isuk geus coplok turna. Arang tinggaleuna sajadah. Tong maksakeun jeung santri aya ganjaranana nu leuwih hade tinimbang salat sunat 1000 rakaat nyaeta sing daek cicing dina tempat talab ilmu lain wungkul talab ilmu tabligh akbar. Maka masya Allah ieu santri-santri nu unggal waktu belajar nu unggal waktu talab ilmu mana teuing maraneh geus loba ganjaranana. Amin. Mana teuing maneh geus pinuh ganjaranana tah tidinya kudu salin hargaan antara kolot jeung nu ngora. Tong abong keneh ningali ka santri ku ngorana, tong abong keneh ningali ka adik naon kasahanapeun ku umurna beuteing ieu santri teh ganjaranana leuwih mulia ti urang nu geus kolot. Amin. Amin. Boro-boro 1000 rakaat pan urang mah bener teu? Bener teu? Qobliyah ba'diyah ge ari keur loba duit. Qobliyah ba'diyah oge lamun keur cuyah anyar dianteran lamun santri wah kan hubung ni gatol kani tengah buat ini Muhammadul waalaikum amin ya apa duit utang apa udud hayang nganyuk geus teu dibere. Wah didinya kau mulai nakal. Lemari batur dipaok, lemari babaturanana dibobol geuning katanya pengalaman aing baheula. Oke wae. Alhamdulillah, mantap jadi santri mah tongkoreng. Benar. Benar. Ulah aya istilah kabatur mah daek cakat cokot ari nu sorangan teu daek ngaluarkeun eta disebutna pinter licik kodek. Sok aya teh santri tiba heula. Eta mah ari kana gonimah batur pangharupna. Giliran manehna we boga gonimah disumputkeun dina lemari. Aya anu kitu? Ya? Dalam mana ayah enak? Ya. Mana? Sia, udah coba ayah we berenang. Keur loba duit kakarak getol kana ibadah ku bieu bade wae.
urang mah tong ge 1000 rakaat 23 rakaat dina tarawih dina bulan suci Ramadan. Di dieu bulan suci Ramadan sok tarawih tara? Hah? Sok tarawih? Tapi sarua yang diaing. Hari ini dia imam tarawih resep nu laun resep nu gancang. Nu laun nu gancang. Nah sarua yang diaing. Inti dia mimiti nasukannya. No, kalau budak santri maya istilah meme tarawih teh nong heula kana janela kan. Bawa bagian santri imam na we. Wah, bagian bayawa. Meureun ustaz disebut bayawa. Kieu meureun bayawa. Allah. Allahu akbar. Cek budak santri teh iraha beres kawa. Ganti we imamna ku supir L300. Oh, ora keneh ge ka hareup ka ieu ka barudak ka tukang. Siap barudak. Eta teh macan naon teh ka. Budak keren kana kaca musola. Cek budak santri teh karekses. Jadi somong kok kabeh. Bumi abah punten 1000 kali hapunten lain rek mamatahan wajai kamari cek simkuring ge da geuninganan saur Imam Ghazali dina urusan berjamaah salat terutama salat anu di berjamaah teh lain urusan gancang jeung laun nu jadi patokan mah bener jeung henteu kana elmuna leres teh. Jang naon laun oge ari teu make ilmu mah mending keneh ngerepet bari akur jeung aturan ilmu tajwidna. Masyaallah. Betul? Leres? Urang umi dibonceng ku budak santri di dalam motor laun nama mawa motor teh ngadeuh ka beku. Tiap koper gigi beledak talang kana helm. Sup kana gigi hiji beledu. Koper kana dua cakur. Tapi kakang ojek benyon huluna. Perawis jeung angkot koleang bujuk suka. Dapat genakeun atuh laun oge. Bener teu? Sanajan gancang mawa motorna, ari lihei mawa motorna tapis da teu paur ka urang lagi nu dibawa. Bener? Moh starter motorna. Mogok. Kayak bensin berenang. Ganti cenal ka motor eta butut motor teh. Ganti ku Ninja 2 tak. Ninja 2 tak. Pan diselah lo? Salah. Duknya saya bersih ka jejak eta ku. Itu celuplik di naon diselah. Aing kitu lain, gitu ya. Eta dipaut di jalan raya motor. Sanajan seserepetan ari pinter mah mawa motor ka urang lagi nu dibawa teu paur. Jelas kan? Dipaut di jalan raya. Nah jadi uji kan? Eta seselepetan di jalan raya. Wah, teu paur ka urang lagi. Naon sababna? Kontrol jeung lihai make ilmu mawa motorna seak di jalan raya. Seak ka kanan. Seak ka kiri. Sup kana toronton bae kabeh. Ih, urang ecreuk. Segala rupa ge make ilmu bener. Leres. Betul Umi? Pakulluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatul latu sing sahajal ma gitu emak gitu jawabnya seteh. Coba berikan deui. Asing sahajal ma ibadah teu jeung elmuna maka amalna moal ditarima ku Gusti Allah, ku Gusti Allah. Tok 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 tok. Mau diterima
diterima ku Allah matan sing rajin tolak ilmu umi lain dina tablik akbar hukun ragam mingonan asupan betul betul hari ini dia sok aya mingonan ibu-ibu sok aya mingonan ibu-ibu mingonan bapak-bapak aya loba mana jamaahna ibu-ibu jeung bapak-bapak hidup ibu-ibu ibu-ibu mana di mana-mana ge sok kompak pengajian kompak alayan batur kompak ngomongkeun batur kompak oh gitu segala kompak tong sok dipilihan imam ribu umi ulamun umi ngabogaan salaki kabeneran salaki umi teh lalaki ayo sarua ngaji tara salat berjamaah ke calana Medan curungkeun ka masjid bapana sia teh singkap lega era batur mah ngabring ka masjid berjamaah maghrib ari sia karakah ngajen nonton TV tegap lega kudu dicap dikep disin ari cek salakina teh heuh mamah lain teh era teu ka masjid teh era aku tatangga pan ayah teh teu bisa salat gampang bapana hayang bisa salat mah mane teu kudu diajar heula lila jadi gue ka itu kamu salat turutan batur teh julagetan siang ngilu nyulaget batur nongeng siang ngilu oh nongeng di mana teh pan ngawaro kamu salat imam takbiratul ihram cek imam teh Allahu Akbar baru mana lagi nurutan Allahu Akbar imam dipangimaran keur maca Fatihah ceuli manehna aya nu nyinter ku budak sinter ku budak cepret manehna mikir cek manehna teh oh kieu salat teh ingat kana papatah pamajikanna kudu nurutan batur berarti aing kudu nyintruk ceuli imam mana malaikat kan ceuli imam teh cepret cek imam teh goblok aing asa kakaraeun imaman 30 tahun di Jawa Cileuk ka beureum kieu tungtungna imam leungit kahusuanana lain mikiran rakaat salat lain mikiran kahusuan salat karena mikiran kumaha carana ngabales makmum edan model gitu disebut alladzi yuwaswisu fi sudur digoda ku setan eta imam cek setan teh imam naon setan pan maneh teh mata jadi imam teh kiai maneh teh ustad maneh teh mualim tong ngacedog wae heureyan ku makmum balas ari cek imam teh heueuh setan aing ge keur mikir kumaha ngabalesna dibacaan ku aing heuh kumaha cecek kuluna ku sia dina sujud ari cek imam teh wow ide bagus nih kudu bruk manehna sujud nyiluan sujud dicecek ku imam bere-bere ngacecek ka tukang beres salat berjamaah maghrib tawuran di musola neampok pingsan neak kapolsek gara-gara tepira ceuli imam disintruk ti kacoplok kudu make helm umi lamun hayang boga urang kali anu soleh lamun hayang boga urang kali anu berpendidikan pasantren amin amin budak hayang soleh pasantrenkeun budak hayang berpendidikan pasantrenkeun maaf sim kuring lain rek ngahina pendidikan yang lain tanpa pendidikan pasantren loba manusia nu nyeleweng terlalu pintar karena tidak ada dukungan pendidikan dari pesantren betul daeng yakin ieu barudak santri sing gorowok kamu balik sing gorowok hatena mah mulia hatena mah bersih jeung takjim bener dia baheula ngalaman peda lapar lah lapar saeutik mah tahan we bener teh saruan ge lapar arek da pasantren bahkan ieu punten jak santrinya mi punten kadang-kadang sok aya salah kaprah kolot kanu jadi anak sanajan kanyaah kudu jadi kolot kanu jadi anak tungtungna maaf ulah nepi ka salah kaprah jika nyaah padahal ngabuntukeun kanu jadi anak baheula inget yang dikobong boga babaturan karena 4 bulan masantren diaturan ku bapana cek bapana ngomong hareupeun aing cek bapana ka eta budak jam kasep
wayahna masantren minimal 1 tahun we dikobong lamun geus bisa betah dikobong 1 tahun dipangmelikeun motor saku aing ceuk bapana hareukeun aing hayang mah ceuk aing teh ari batur 4 bulan ari 1 tahun dipangmelikeun motor ari aing bapak aing kamana aing teh cemburu hari tama da batur karak 1 tahun ari dipangmelikeun motor bapak aing teu bau-bauna acan cek bapak aing teh ngantek lain harita mah cemburu urang teh ceurik umi nyeri hate urang teh ku kolot can kahati bener 1 tahun datang motor ti dealer plastikan kene motor ane si tolol balik ngaji balik ka imah teu mantap deui ka kobo barokah nepi ka ayeuna jadi tukang ojek umi eta jiganya bener teu padahal ngebuntukeun perjuangan nu jadi anak neng lamun neng nepi ka kelas 4 dipangmelikeun HP ku mama dar dipangmelikeun HP dina kelas 4 baru teu naik kelasna teh naon sababna nyo HP da HP ayeuna mah dicekel ku budak lain dipake pelajaran lain YouTubean bener main ML mabar bener teu bahkan loba tontonan anu urang khawatir teu pantes ditonton kudu jadi anak urang betul maaf umi gasih horeng lamun geus terjadi sesuatu mah urang nu jadi kolot nu bakal hanyakal umi jawab sing tarik bah nu sok hitungan teh kolot ka anak apa anak ka kolot nu sok hitungan awas bisi cilaka dina omongan nu sok hitungan teh kolot ka anak apa anak ka kolot anak ka kolot yang bener da ini mata hitungan kan jadi anak meskipun geus ngurus ti mimiti nyieun tapi ka ngesa-ngesa nyieun pokoknya mata ngesa ge capek meureun bener kehitungan kolot jadi 4 bulan 3 bulan hamil nyiram disebutna ngidam sagala kahayang tengah putih hayang cilok sahanu dagang goblok nya bangun aya minta dia untun hayang tilok salah ya teh eueuh saten ulah ngawayah kieu mah atuh eueuh cilok mah ganti we ku pais teh kotok kapaksa salah kita teh gini kapipir memang ti kotok udah geus diempel meureunna kana hayang dipencet cenah modal si goblok bawa ti kotok mama ti kotok teh teu kudu dipais da anyar kene sambil hanut kene ayang dipais dede utun ayang dipais salahkeun ka dede utun dipais ku salakina dina kompor make daun make suraung mama pais ti kotok teh meunang hanut kene ayang diasaan heula ku ayang atuh salakina ngahuleung ku asaan ngahuleung salakina dilek aku salakina pahit mama atuh ari pahit mah gaya beakeun we ku ayang atuh salakina ngajongkeng mabok ti kotor ridho bapakna mabok ti kotor ridho indung naripun nyiram demi anak nu aya dina jero beuteuh leres teu 8 bulan ngakandung datang waktuna ngajuru ngecerit maratan langit ngoceak maratan jagat indung urang melaan nyalametkeun urang ngaluarkeun urang lahir ke alam dunia maaf nyawa indung urang ditaruhkeun demi urang betul sanajan geus nyeri jawab sing tarik ngajuru nyeri teu nyeri teu nah make nyende kok nyeri tapi nyende lain beuki belum bukan lain masalah raos lain masalah ngeunah lain dan kamu geus buku masalahna kunaon indung urang ongkoh ngalahirkeun teh nyeri narokeun nyawa tapi nyendei alasanana jawabanana leungit nyerina ngajuru ku nikmat ningali anak lahir ke alam dunia bari salamet betul aya teh indung nu dendam ka Allah begitu borojo teh lahir ke alam dunia budak mah dipencet gara-gara sia liang aing soek beuteung aing majet puterkeun huluna parapeun ka laut kalau jadi anak bener teu Mi nya lahir ke alam dunia kisuk-kisuk di manian balur ku balsam geliga atuh budak teh pae minyak telur meureunnya telur tong ada balur ku minyak telur anu budak teh camerokan lucu budak mah dicamerokan coba aing camerokan oh gila dibayang
isuk dipoyankeun ti kalohor atuh tutup. Dipayang ku bapana di alung-alung banding ku deudeuh. Di alung-alung kalau. Gangsang nakenteng. Banding punya akan jadi anak. Tapi kamu ngomong ka budak oge dika cadel-cadelan geuning anu dipayang dipeluk. Yu anak tah. Budak nama ulah moal ya aya saha. Budak atuh cadel teu ngaku geus gede. Euy, tong disebutkeun ka budak cara kitu teh pakena ka pamajikan atawa pamajikan ka salaki make bahasa eta teh geura. Lamun salaki keur ngadat teh ece atawa pamajikan keur ngadat teh Kang, teu kudu saruana urang nyaretan kitukeun we. Apa sia goblok? Ceuk pamajikan, urang nongol teu cegah dina panto. Anak tah. Gelis-gelis teuing. Seak nyampurkeun diberi. Kita merosot kalau aing ngarita. Oh maksudna ka tigain kana samping. Atawa sabalikna keur ngadat salaki umi cegah melak cangkeng kieu. Goblok da sia mah ceuk salaki teh. Umi melak cangkeng beri dongko. Anak tah. Hidung teh. Dicengkek saku salaki gitu. Ya kalau jadi anak, inung mah teu hitungan kalau jadi anak berkorban bebelaan, bener? Aya paribasa bapak belaan notok-notokkeun hulu maneh, inung nempi ka belaan beak deng. Harita macan kaharti aing teh. Bapak belaan notok-notokkeun hulu. Baula macan ngarti. Inung belaan beak deng. Mau ayo nama ka notok-notokkeun hulu. Terus saya mati teh. Rubus. Inung belaan beak dengkak ngalahirkeun urang da lamun teu didengkakeun mah mah kaluar orang. Bukan cek bidan teh. Ieu ya teh pembukaan kaki atuh ge orang protes di jero. Goblok aing keluar jalan mana sih? Dengkakeun umi mah jadi kegeringnya. Bener teh kamu ngajuru cek bidan. Umi sok tarik napas. Tarik napas tina hidung, keluarkeun tina bujur. Simpulin mah alhamdulillah dah. Hei budak santri maaf. Ke lamun maraneh kabeh geus kawin boga pamajikan rek ngahirkeun tungkulan ku urang sebagai salaki kudu jantan salaki. Siap. Ulah keur nyieunna hungkul mun tanggal. Atuh keur ngahirkeun ge pun tangan punungna ku urang. Itu keur urang aja bidan cenah sok nyoram ya kajar ulah penta we urang kajar ka bidan maaf. Teu meunang kajar cek lekel. Noi. Apa aing nyieunna cek. Urusan aja. Da mangaganggu ka bidan ngurus urang ngabantuan support jadi pamajikan pun tangan punungna kurang. Mama. Cangkek goblok cah. Pun tangan kurang baturan salah ieu mulai pamajikan keur ngaju ka gabras gibri di luar. Aduh. Ari akang kunaon? Heuh pamajikan ari ngajuru. Ari akang kunaon? Itu geunah rasa hayang modal. Kayak lagi gitu. Maaf, indung jeung bapak mah teu daekeun hitungan. Kaluar budak diurus, terus diurus. 4 tahun umurna eta budak, bejeuna capetang, bejeuna sagala ditanyakeun, bejeuna sagala dipetak, bawelna nu jadi anak. Indung mah karaka atoh ningali budak bawel teh. Atoh nya uminya. Aduh, eta si capetang, si pinter. Atoh ningali budak kepo teh. Dibawa budakna ka pasar, papangi di jalan jeung bus, cek budakna teh, "Mamari eta naon gede?" Cek indungna teh, "Eta teh bus." Kuning kaya tayo. Apaan sih tayo ge bus? Dijawab we ku indungna. Naon eta teh mama di jerona? Atuh jelemahnya bagong. Jawab we ku indungna pertanyaan teu pira coba sabar we indungna ngajawab. Beres umi. Coba balikeun indungna anu bawel anu jadi anak. Indungna geus kolot dibawa ulin ka ditu ka Jakarta. Oh Jakarta. Padi Jakarta mah geuning loba gedung laluhur geuning. Aneh muruna da urang dieu murun. Urang Cibinong dibawa ka Jakarta. Kan aneh. Cek indungna teh, "Ujang, ari eta naon Ujang geuning jarangku?"
Eta teh gedung mah ngening jangkung apa nu penek mah saung mulai amak nu jadi anak oh cek ini nanti naon eta teh ujang di jerona monyet hidung nangahuleung ari emak ngantap tanya we eta karak 3 pertanyaan karak 4 pertanyaan jadi anak geus kesel teu inget baheula ke mana teu sekali tanyakeun sekali dibentakan jadi indung bapana bener atuh hidung nanti ngahuleung cek hidung nanti kira goyang monyet di arek naon eta teh ujang monyet tadi arek karma eta menjadi anak karang dari pertanyaan sakit maaf umi yuk urang solehkeun anak-anak urang cara anak kumaha jangan ulah nepi ka salah kaprah penerapan pendidikan urang kanu jadi anak solehkeun heula urang sebagai indung bapana kanu jadi anak penerapan pendidikan salah satunya ada di pondok pesantren betul budak mau naikkeun soleh lamun cara pendidikan urang nu jadi kolot teu ecereuk sacara awewe mau naikkeun culudur bibirna lamun teu dimimitian ku salakina bener mereka paling geuleuh eta lamun ningali mubalik hayo we ngadeudeut awewe awewe pinaraka awewe abdi neraka awewe kitu teh siap pinaraka mereka paling geuleuh gitu ngaji jeung aing awewe mah diranggul boy tenang namun urang galauin atuh yung paling bahasa hayo awewe dimarginalkan tenang umi da awewe oge moal daekeun culudur biwirna lamun teu dimimitian ku salakina bahkan awewe bisa daekeun leuwih sopan lamun disopanan kudu jadi lalaki betul ieu marek sopan kumaha pamajikan lamun culudur biwir salakina ka pamajikan abokeun pamajikan jangkung bodak buleud awarna cek salakina teh hey drum atuh pan ngajawab pamajikan cek pamajikan naon saja brak tuh leres teu Allah bedana kos awewe moal daekeun geulis biwirna moal daekeun geulis moal daekeun dandan awewe lamun teu dimodalan kudu jadi salaki ieu mah awewe teh tagolowing ari dimodalan 60 lekmu 60 lekmu 10.000 mahimwa 10.000 mah paling mahir karena bedak pipa yang nomor 5 yang apabila dipakai anjir bu bangke lauk sakali-kali mah bapak majikan orang teh kos kendaraan sakali-kali mah mama tah duit jang dan mama 3 juta kan siapa mau nyatu 3 tahun jadi tadi tuh neangan pasar neangan salon omekeun jadi mama tong jiga eme deui paling pameulikeun kuku bima jeung sari rapetnya kuku bima jeung ayah biar wow sari rapet jeung mama biar ahan walau pamajikan nanti pameulikeun sari rapet jeung kuku bima dikucak ku pamajikan di dapur gelasna sarua salah nginum salah kina nginum sari rapet pamajikanana nginum kuku bima atuh salakina ajrut-ajrutan tika subuh teu bisa modal rapat meureunannya pamajikanna sarua gigi bris da barangna gelas maaf aku biteu moal daekeun leres teh hari ieu ibu-ibu sok dangdang tah sok dangdang tara eta dangdang teh keur salaki atawa keur kaonangan hungkul nah eta cilakanana teh ari keur kaonangan mah segala diterapkeun lor pabrik cat paralina hadieu negara leuneuk mereka juri jariah nah yang haripan salaki malam Jumaah bogok jawik-wik mata burung lebonong tuh jeli conge loba kutang beleh untung susu karena suku itu nongeng dut hitut cangcut kohop tengah nama beri ayam merekan Hello Kitty gila aing lebonong karek kumaha betul salah di iman benar bukan bahu berbintang bukan leher berdasi yang kudambakan suami punya hati betul bukan alis berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan istri yang punya malu cinta karena dasi
Ini tengah jawab, si. Tadi aing ungkupna geunah gitu. Siap? Itu ngomong sing teu bisa modal aja. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena gincu. Edan kabeh mah. Yuk kita tengok ke belakang. Dengan memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita laksanakan kewajiban salat 5 waktu dengan penuh keikhlasan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Yuk kita tarik benang kesimpulan. Penting ayeuna rocaban meriah. Jangan sampai sholat subuh katingali kaberangan. Betul. Beres peracaban penting ayeuna. Nepi ka toh-tohan panitia hayang ngayakeun penting ayeuna. Maaf sing gede hikmah jeung manfaatna isukan sing leuwih getol nu tara daek salat sing daraek, nu tara daek berjamaah sing daraek berjamaah, nu asalna maghrib 2 jajar tamahan 3, 4, 5 bahkan pinuh jajaranana. Isya pinuhan, subuh pinuhan apa tiluan? Tiluan. Eta nu tiluan teh aki-aki apa pemuda? Bener sarua. Anu sok tahrim di dia sah? Saha coba tampil ke budak ora, tampil ku pemuda, tampil ku santri supaya harudang sacibinong kabeh ke kakak harud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harudang sate goblok. Jadi cakek udah kae. Kudu goblok. Hayang harudang kabeh mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gerabang sacibinong harudang kabeh. Cek nini teh sanu maot teh oi. Abri ka masih kuat kinong subuh hari kama. Bari ngutruk teh nganyir mati ibu jeung hayang. Tapi isuk bener aya nu maot. Diumumkeun ka ku RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek budak santri teh tah saha di edan di masjid. Tadi setengah obat nipu ayeuna nipu deui no way kudu mati 2 kali. Wah, aing mah moal datang nu karunya mah mait. Kita mait ti isuk nepi ka lohor nu ngalayan saurang-urang acan. Tungtung nama mait nage ngutruk. Cek mait teh nasib. Wah, aing mau teh cileung teu beneran oi. Tungtung nama mait kalumaneun. Mantap ka warung neon kopi. Teu nu boga warung ge nasional goblok. Aya mait kitu aya. Mait ka jajaden gitu mah. Coba beres tahrim nakol bedug tongku aki-aki sabab bisi pae. Nakol bedug tongku sabab bisi nakol bedug mah kunaon? Panakol. Santri nu nakolna lain cicing. Sora naon ya? Sora aing. Aduh, aing sudah gokol. Nakol bedug sing tadi. Cicing cair serius agak kuat. Goyang adombreng. Edan masih gitu. Mah ini tong dikumpulkeun. Lamun aya budak ora, lamun aya budak santri keur semangat di kobong, semangat karena syiar agama, semangat karena agama, tong digeunggeuleukeun. Justru kudu kolaborasi, perpaduan antara nu kolot jeung nu ngora, insyaallah sukses dalam segala hal. Model penting ieu. Da yakin aing ngaur-ngaur jukut di dieu teh menang aki-aki lainnya teh. Bener tah? Nanaonan aki-aki jeung aki-aki mana naonan sia teh kikituan. Keterekelan aki-aki tadinya moal mungkin. Kolot boga ilmu, boga pengalaman, budak mora boga
tanaga jeung daya seni. Sabab lamun teu make sifat itu seni meureun hayang kieu teh. Bener teh? Gagah kata mana ge tinggal di kebon naon eta. Boncengnya gua nanti di kebon geun nya kakaraeun aing ceramah di suguhan jukut ge. Seni ieu teh bener. Padi contohan meureun ku agama oge. Adan aya senina aya laguna geus disiapkeun ku agama tah lagu adan mah kieu tah lagu salawat mah kieu tah lagu dangdut mah kieu tah lagu kuro mah kieu tah lagu Sunda mah kieu geus dipisahkeun. Sorak boga keur dangdutan dar sia nyanyi nu penting tong ngarugikeun batur. Betul? Pinter kori dar kos tadi ustad di Majalengka anjir eta sorak. Black aing keur leutik kitu teh. Aing keur leutik kitu. Alhamdulillah. Juara hiji aing. Pesertana kursorangan aing. Piala meuli ka pasang juara aja. Eta suara masyaallah, make seni make laga, atuh make laga mah teu geunaheun, bener teu? Kega kaharup aju mah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cek aing Allahu Akbar. Sia dikade ku salemur deuk. Geunaheun, bener? Leres, ori solawat make laga pula seteh hili-hili maca Quran der make lagu Sunda. Ana aitaladi yukatibu bidin padalika ladi yadu'ul yatim lu burung eta aya kira asab aya laguna khusus keur eta mah bener. Awas sabalikna awangkong jeung salakina dikurokeun abang pele bisa kuro. Salakina dipipir keur nambol suruh dikuroan ku pamajikanna. Aing bisa kuro aja. Jeung pamajikanna teh. Jeung pamajikanna kieu ngaburuan salakina. Man hari metoh liwat di pipir cek metohna teh Allah. Anu Quran bener. Kan ngapala salakina di pipir cek salakina ge bisa. Pala salakina cek salakina teh. Aing hayang modoh. Modal ikut. Mak, kudu make lagu. Leres bisa lagu Sunda teu naon, make lagu Sunda deur. Nu penting mah geunaheun tong ngarugikeun batur. Betul? Contoh ieu. Cak di dia. Jam sabaraha ieu? 2 puting aing ceramah ieu. Balik asa jadi taguna. Geus nepi ka dieu eta lalakeun. Itulah tanah gaya. Cinta jika kidul jika karet ngulon ngetan moal nyarem geus teu aya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain akang urang geus lain-lainna lain bisa nggak bisa coba ulah atuh arek naon sama mewek wayah ieu nu penting manaon nu penting memakai seni budak ngora semangat dina tong bicara nu penting kolaborasi antara kolot jeung ngora insyaallah sukses dalam segala hal yo penting ayeuna sukses panitia penyelenggara PHB peringatan Hari Besar Islam memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita apresiasi untuk mereka panitia, tepuk tangan untuk para panitia. Alhamdulillah. Tarik kesimpulan beres zaman penting ayeuna nu asalna tara daek ibadah. Yuk kita tingkatkan ubudiyah. Nu kadua tingkatkeun akhlakul karimah. Salatullah salamullah ala toha
Rasulillah salatullah ala yasin Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi hiji nu kudu ditingkatkeun teh naon? Oh pohon. Oh pohon hiji. Oh dua. Oh masih ya we lah. Mudah-mudahan hiji sing meningkat ibadah urang amin. Nu kadua sing meningkat akhlakul karimah urang amin. Terutama pendidikan anak itu urang di mana wae masantrena, di mana wae sakolana, di mana wae ngajina ya Rabb. Jadikeun urang kali anu saleh tur salihah. Amin ya Allah ya Rabbal. Oge sim kuring oge nyuhunkeun doa ti sadayana. Sim kuring dikobong di ditu di bumi pangersa ajengan ora keneh lain legeg hayang nyieun pasantren, lain legeg hayang nyieun majlis, maaf sanes lain naon hayang kataji maaf lain nepi ka sim kuring panglobana ilmu lain ngan boga ilmu saeutik hayang manfaat. Sami sim kuring ge di ditu ngan sim kuring mah ditamihan program mempelihara budak yatim. Bisi di dieu aya budak yatim. Kang Haji panginten di dia aya budak yatim nu teu mampu hayang masantren kanu jauh mangga nu deukeut di dieu leuwih hade hayang kanu jauh kusim kuring wios kusim kuring gratis keur budak yatim syaratna budak yatim nu teu bogoh bapak gratis komo lamun irungna ngora keneh mah eta mah dijemput ku aing ka dieu ngakeun kobongna ngan can rengse neme 2 kamar. Namanya 2 kamar, sakamar teh kanggo baitul yatim doakeun tinggal keramik meureunang, sareng palapon, terus bata we jeung kenteng. Kaca deui. Pondasina oge da can dipasangkeun we. Aku make can dipasangkeun, make can lunas. Sim kuring sareng sapara kanca teu sorangan aya Ustad Kardus teh. Ustad Kardus aya. Aya Ustad Papatong mah tadi nu make donat nih huluna. Nu make udang tadi eta mah urang Raja Mandala. Sami di sim kuring baheula masantren ngan tos nikah anjeunna tos gaduh putra hiji ayeuna mah tadi ge di Lomo heula ku sim kuring make jeung ngaliwat heula di Raja Mandala. Ngiring ngawal wae panten abdi ceramah ka dieu ngawal wae anjeunna. Doakeun bisi dibarokahkeun ku Allah amin. Sim kuring oge nyana kenang-kenangan di kasep nyana kenang-kenangan kalender pilih aya ningali aing dina berita ningali dina TV anu eta foto naga sarua tada tuh di foto nu bodas bisa jadi magara leuneup foto aya foto aing tuh foto aing terus aya yang harus kita tadabur ongkoh dipikir khairun nas anfa'uhum linnas panghade-hadena jelema nyaeta jelema anu bermanfaat bagi manusia amin. Ya, aya nomor kontak sim kuring, nomor telepon, nomor WA, terus aya berkah ceramah channel YouTube, jangan lupa like, comment, and subscribe. Aya di channel moy teh geus bulanan aja mah kenang-kenangan ti sim kuring sedekah ka urang dieu dibagikeun hapunten upanten anu teu kabagean. Hapunten oh cenah bener eta teh cenah rek dibagikeun sedekah abdi ka ibu-ibu sadayana di dieu ngan ibu-ibu jamaah sedekah 5.000 ka abdi. Sanes saya awas pahili 5.000 eueuh cenah ustad 5.000 teu mawana ge gocap sae. Seneng eta mah. Sok dibagikeun ku rekan sim kuring kin bari dilajeng ku sholawatan ku sadayana para santri di dia sholawatan hapunten anu disuhun jembar hampura anu dipeta ka hartos nya ceramah sim kuring ka hartos geus ka harti mah geusan geus ka harti mah lamun dituluykeun bisa lieur kecuali can ngarti can akomode can mah keur naon dituluykeun anu biasa hatur nuhun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.